nepangkeun nu dipengker ieu Neng Yaya sagala bisa. Terus sareng Kang Agus dadak sakala janten Agus. Sim kuring bade maca puisi, maca sajak anu judulna Bisi di Porno di Sutil. Jongjon ngadedenge sora neon nu bangbaraan sabot taya guneman ti kajauhan angin mawa hega kareta awor jeung angkeuk cihujan ngeyembeng natarang baga dina bilik nu remen nyolokkeun halimpus sora wanoja kolot kalapa nu bujalna aya antingan kasampak dua cak-cak ngadupeng pelangan uluna ngageter murakeun silalatu kana baham calawak ngahiji jeung oweh nu weleh teu daek saat hega kareta atra jadi pangajak sangkan suku ngalengkah muru rohangan si kolot kalapa ngabebengkang nandean cihujan di patengahan kapireng bagong sesegrok nyusur kasur bari buntutna tagiwur luar leor jika ngigelan wirahma dangdut nu cocorowokan dina kaset luhureun sofa wanoja kolot kalapa keur digemprong laleur hejo bunciriteun sorana sakapenglir jurig jarian kalan-kalan biyuni widadari pihujaneun beuki nampe meh cur kana suhunan dina utek rajek wadia balag siluman masieun panetep jeung gurilapna pingping semu hejo carulang kalentab ku lampu rohangan warna berem bata botol kosong pasolengkrah segrok bagong jadi kerek nonggeretan raga dijaul ka langit hangru kulembereh cimani jeung harosos iblis gelis na beungeut tipi kesang-kesang paburencai tina sepre kana panto ting soloyong sabot arak ngahuru ti koro hei mane nu ngageugeuh sajroning calana ceuk hiji sora lalaki lain ukur bisa ngolewang pedang ngayonan kahayang sora nyekek teu ngomberan si wanoja kolot kalapa yang saya beakeun tanaga laleur hejo bunciriteun napuk minuhan awakna haliber teuing ka mana hariring dangdut ngalenghoy muntang ucuk dang daunan balebat ka kebun Pulau Mega langit ngagayuh ka subuh simpe jujuring kangan ngelengkahan saban lawang ngajak sangkan mawa si kolot kalapa nyingkahan hujan barang anjog ka hiji rohangan koreng inyana nu ngalahirkeun rundayan turunan kuring atur nuhun. Nah gitu keprokan.